Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing baraya sadayana di warta sosial. Karena kesempatan ieu urang rek ngebahas hal penting pisan karena kehidupan remaja zaman sahiji. Nyaeta kesadaran Gen Z karena pentingnya kesehatan mental. Dina mangsa kiwari, topik ngenaan kesehatan mental beki mindeng dibahas, utamana ku rumaja. Loba diantarana nu mimiti sadar yen ngajaga pikiran jeung rasaan teh sama pentingna jeung ngajaga awak. Kahirupan ayeuna kerasa beki gancang jeung pinuh ku tekanan. PR sakola numpuk, beja di internet kadang matak stres, ditambah deui masalah nu datang silih gentos. Sadayana eta bisa nyebabkan loba rumaja utamana generasi Z kerasa capek, hariwang, komo nepi ku leungit semangat. Numutkeun laporan ti Organisasi Kesehatan Dunia WHO, leuwih ti 1 miliar jalma di sakuliah dunia ngalaman masalah kesehatan mental seperti stres, kahariwang, jeung depresi. Tapi hanjakalna masih loba nu can wani pikeun nyaritakeun atawa ngangan ditulung lantaran sieun dianggap lemah atawa teu kuat. Padahal ayeuna geus loba cara pikeun ngajaga kesehatan mental. Contohna ku carita jeung babaturan, ngobrol jeung guru BK atawa konselor. Ngalakukeun hobi atawa reureuh heula tina media sosial lamun keur karasa jenuh. Eusi positif dina media sosial pikeun silih ngadukung. Loba akun nu mere tips basajan seperti kumaha ngatur waktu sangkan teu overthinking, kumaha ngatur napas lamun panik, nepi ka kecap-kecap motivasi pikeun ngahundangkeun deui semangat. Sakola jeung kampus oge ayeuna mimiti paduli sabraha lembaga atikan geus boga program konseling atawa nyieun poe tanpa PR pikeun mantuan murid supaya bisa reureuh tina tekanan diajar. Kesehatan mental teh lain hal anu kudu dipikar resep, tapi kudu dijaga. Ieu hal penting pikeun ngajaga fokus ka bakerjaan jeung ngaronjatkeun diri jadi leuwih hade. Jadi teu manaon upama hayang reureuh nyaritakeun masalah atawa mental pitulung. Emut sehat teh lain ngan ukur awak, tapi oge pikiran jeung rarasaan.